Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi pamirsa baraya Kidagar Official di mana bae ayana. Wilujeng batepang dangu deui sareng akinya di acara dongeng Sunda ti Kandaga Kidagar Official. Urang ngeureuyeun neraskeun hanca nu katunda nyaeta lalakonna Arya Edan si Jawar Bedog malaikat dina jejer carios warisan iblis anu nincak bagian ke-80 hiji. Kumaha rasan ieu carios urang Bandungan sasarengan sakedap deui. Mugi wae kaum dangu di mana bae ayana para mancowor salam dunya. Aya dina panangtayunganna Allah Ta'ala dipaparinan kesehatan lahir sinareng batina jembar manahna gampil rizkina lancar sagala rupi urusanana oge tebih tina balaina. Oge dikiatkeun geuning ngalaksanakeun ibadah saumna dugi ka engke jucung tamat dina malam takbirannya. Pamirsa sadayana di mana bae ayana satacan aki medar dongeng mangga kangge anu nembean manco nembean ngadangukeun di subscribe heula di toel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Pamirsa, atuh supados teu nyangkolong kana waktosnya urang amparkeun we langsung sama kabawutanana. Samakna sor aya kolak canil sareng kolak waluhna pamirsa mangga kaparayun sadayana prung Iblis rangkep jiwa tetep ngablesat narajang ke arah Gumara anu jarakna aya kana 15 lengkahna ti dirina. Malaikat liang lahat usapan deui kitab hideung dina beuteungna. Sorang guru halon kadenge deui awakna iblis rangkep jiwa deui langsung kasapu maclang bari bahamna teh nyemurkeun getih seger. Celeng kalayang kedebut. Awak si aki-aki dugulan umurna ratusan tahun teh pikeun kasakitu kalina. Dibanting tarik kana amparan keusik di hareupeun kedung ombo. Tapi elmuna iblis rangkep jiwa bener-bener lain bantrak-bantrakeun. Ajian batu karangna bener-bener kuat, nyieun awakna tangguh. Kuat ditenggel, kuat digebug, kuat ditarajang, manehna katempong uniang hudang deui. Malah neuteub tambah buringas ka arah malaikat liang lahat. Sanajan awakna waduk sada kuat ditenggel. Tapi lamun hayo-hayohan dihantem ku kakuatan kitab hideung, tanagana bakal beak engke oge. Asakeun sia. Kerentas Gumara bari leungeunna geus siap pikeun ngusap deui kitab dina beuteungna. Iblis rangkep jiwa angkat dua leungeunna tuli dodongkeun saharita ka Gumara wut parasat galomang sinar hideung bau menyan anu santer ngabarasat gancang narajang ka arah malaikat liang lahat. Sakali ieu mah Gumara henteu nakis panarajangna iblis rangkep jiwa. Dina gerakan anu kilat Gumara ngolebat ka belah kenca pikeun nyingkahan sinar hideung anu narajang ka arah dirina. Puar celegur bur. Batu cada sagede muning hancur lebur kahanca ku sinar hideung tenggelanna iblis rangkep jiwa. Bareng jeung eta Gumara gancang ngusap-ngusap kitab hideung kudua leungeunna. Sorang guru kadenge rada tarik di belah pentas iblis rangkep jiwa maclang tarik ka tukang. Deui labuh teh banting kana keusik deui getih ngucur loba tina irung jeung bahamna. Papakeana geus burat baret sararoeh di mamana.
Harita iblis anggap jiwa kakarak sadar karena siasatna malaikat liang lahat dina hatena manehna ngabatin. Lamun terus-terusan dihandem kieu, lila-lila ge aing bakal kuat nahana. Sanaga aing geus jauh ngurangan, aing kudu carung dina jarak anu deukeut sangkan manehna teu sempet ngusap kitab hideung. Jada aing boga kasempatan bikin ngarebutna. Hanjaka si setan teh henteu bodoh. Manehna terus-terusan ngajaga jarak ti aing. Dina kayan kitu ngarada kadenge sora anu ngagero. Nanaonan anjeun teh kalaka nemongkeun bujur Sora anu ngagero datangna tiara belah kenca jelas sorana Putri Sinting. Atuh iblis rangkep jiwa ngagebeg. Manehna jadi ingat kana kelemahan dirina anu boga pantangan teu meunang nempo bujurna saurang awewe jeung lalaki. Sabab sakabeh kekuatanana bakal musnah. Pikeun sawatara waktu iblis rangkep jiwa atuh ngorejat udang bakat ku sieun sabab nyangka lamun jawara brog malaikat jeung Putri Sinting bakal nonggengan deui ka dirina bari muka calanana cara baheula. Kayan kitu teh nyieun iblis rangkep jiwa balanga manehna poho lamun malaikat liang lahat keur ngadago manehna pikeun hudang. Kumara anu tadi geus siap-siap langsung usapan kitab hideung sabaraha kali sawaktu ningali iblis rangkep jiwa ngarejat hudang. Sorang ngakuruh laun patembalan. Wah, gawat! Iblis rangkep jiwa ngoceak awakna macang tarik tuluy neungar kana hiji batu cadas. Bledak, koroksak, kubrak. Kumara gancang ngagajal ngadeuketan ka iblis rangkep jiwa. Tapi Gumaran teu naraja ngagunakeun kitab hideung. Kalah kacak bae Gumara teh ngangkat batu anu gede kedua leungeunna. Tuluy ngolebat ka arah iblis rangkep jiwa. Dina jarak 3 lengkah, Gumara ngalungkeun batu anu diangkatna ka arah iblis rangkep jiwa. Anu harita masih nangkarak bengkang. Pulewer! Prak! Aduh! Batu ninggang kana beungeutna pisan iblis rangkep jiwa getih muncrat tina baham jeung irungna si aki-aki dugul. Sabab banget iblis rangkep jiwa meh eueuh dagingan pisan katembong jelas atuh lamun tulang tarang jeung tulang carehamna teh potong mebes ka jero. Gumara teu micen kasempatan manehna gancang ngolewat deui ka arah iblis rangkep jiwa. Bari 2 leungeunna ngirimkeun totokan. Iblis rangkep jiwa sabenerna masih bisa ningali kana kolebatan bayanganna Gumara. Tapi gerakan leungeunna pikeun naki seleh gancang ku gerakan malaikat liang lahat. Hiu-hiu, rok-rok. Saharita awakna iblis rangkep jiwa teh jadi kaku deui kawas patung kayu jeg-jeg teu bisa pikeun digerakkeun. Ukur ti semet beheung ka luhur anu masih bisa gerak, panonna masih bisa ucap kicep sarta bahamna bisa pikeun nyarita. Dia hanya bangsat sia. Anjeun pikir anjeun bakal mampu maehan kaula ku cara kieu ha? Sentak iblis rangkep jiwa bari bolotot. Jembes ya. Kaula apa cara nganturkeun anjeun ka alam barjah. Tapi kaula masih loba urusan keneh. Sabar heula ngajadog di dinya. Kaula bakal ngirim anjeun ka akhirat ku cara anu pangeunahna. Dagoan sia. Tembal Gumara. Malik nyentak. Malaikat liang lahan teu madulian deui ka iblis rangkep jiwa manehna Malik tuluy neuteup ka arah jawara brog malaikat jeung 2 aki-aki beungeut mehong sarta Putri Sinting. Di sejen pihak Arya anu geus ngajega deui sarta pulih tina tatuna lainna neuteup ka arah Gumara. Arya kalakan nitenan 2 aki-aki beungeut mehong. Aing yakin ayeuna mah saha sabenerna maranehna teh gerentos Arya. Teu madulian kana teuteupana malaikat liang lahat Arya ngalengkah ngadeuketan 2 aki-aki beungeut mehong. Tapi ngadadak kadenge. Waya salut rek naon anjeun heuh?
sentak anu teu make baju anu beheungna teh dikongkoyang ku calana hideung. Tutaya lian Raden Mas Handap Bumi. Sigana si walak kasadut murid anjeun nyeca geus safaeun ka urang jual. Jangjanan panyamaran urang teh kurang hebat. Jangan cek anjeun nyi geulis urut ka bogoh anjeun. Oge geus safaeun ka urang. Harewos Raden Mas Luhur Langit. Sanajan ucapanna geus rengse tapi bahamna tetep calangap nembongkeun gugusina anu lemong eueuh huntuan. Ulah nyarita sae teuing, cek Raden Mas Handap Bumi. Ongkoh nitah ka batur tong nyarita tarik teuing, tapi dirina nyarita rada tarik. Kudanya ho. Nyawa nu aya di pikiran anjeun. Anjeun engke bakal pura-pura nenden budi kasih neni gelis eta. Cangkan hatena jadi leles, lemah. Dulu bogoh leuy we ka anjeun, kitu rin. Lalaki di mana-mana memang resep ngabohongan awewe. Bodohna nu ngaranna awewe daek we dibohongan ku lalaki. Cara teu percaya diberi keterangan jujur. Sampai heula di dia lain sempana bikin hahaha. Ongkoh nitah batur jempet. Tapi Raden Mas Handap Bumi kalah ngagakak seuri kawas nu sedeng. Ningali batur sari-sarian malaikat liang lahat ngepulkeun dua leungeunna tapi tuluy dibuka deui. Leungeunna diangkat ngabuka di hareupeun kitab hideung. Malaikat liang lahat ngareret kadua aki-aki beungeut mehong bari ngabatin dina hatena. Gede teuing resikona lamun aing narajang ka salah saurang ti maranehna. Nu sejena tangtuna bakal bebarengan ngabendung. Harita Arya keur ngahulang mikir oge. Nyiar cara pikeun ngalawan atawa ngarubuhkeun malaikat liang lahat jeung kitab hideungna. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng dialpukahan ku Apilia Siti Shopee. Pamirsa nu palai gulah galeuh atawa barang peser mangga tiasa diklik wae nya seratan produk anu aya di pojok handap kenca ieu video. Atanapi ngalangkungan link nu aya dina deskripsi ieu dongeng. Parantos lebat ka Shopee mah ngaklik naon bae heula ti payun mah nya teras tos lebat ka Shopee-na tiasa ngagaleuh naon bae sakapalai pamirsa. Balanja ngalangkungan dongeng aki sami sareng ngiri ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun kana perhatosanana. Oge urang teraskeun dongengna. Kitab di leungeunna mibana kakuatan luar biasa. Tenggelan serat biru jeung sundik cakra teu mampu ngarubuhkeunana. Tapi sagala oge pasti aya kelemahanana. Ngan bae di mana kelemahan kitab hideung eta nya? Bisa bae aing ngajak tarung manehna dina jarak deukeut. Tapi sakalina manehna boga kasempatan aing bakal cilaka sorangan. Tapi asana ukur eta jalan hiji-hijina teh. Manehna ulah tepi ka dibere kasempatan pikeun ngusap kitab hideungna. Akhirna Arya teh mutuskeun pikeun yang hareupan malaikat liang lahat ku cara ngajak tarung dina jarak deukeut. Arya neuteup ka musuhna tapi ngadadak leungeunna nepak tarangna sorangan manehna menang ilham. Kaingatan. Aduh, bodoh. Aing karak inget karaka panggih sia. Manehna menang boga kitab luar biasa sakti, tapi lamun manehna teu bisa ningali di mana lawan. Kitab sakti moal aya gunana. Hartina pakarang utamana lain dina kitab sakti eta, tapi dina panona.
Mikir tepi kadinya Arya gancang ngolebat ke belah katuhu bari dua leungeunna diangkat kawas anu rek ngaleupas teunggelanana. Kumara gancang malik nyangka lamun Arya rek ngaleupas teunggelan. Leungeunna langsung ngusap kana kitab hideung. Tapi samemeh kadenge soranga guruh laun, Arya geus ngolebat deui pindah tempat ke belah kenca. Malaikat liang lahat muterkeun badan ka kenca bari ngusap beteungna, tapi deui-deui Arya teh ngolebat gancang pindah tempat ke belah katuhu. Arya nyieun gerakan puputeran kitu sangkan bisa nyingkahan galombang hanteman sakti anu teu katempo anu kaluar tina kitab warisan iblis. Nempo gerakan Arya, dua aki-aki banget mehong jadi silih teuteub. Kaya kasadut kunaon manehna kana puputeran kawas bolon ke ucing-ucingan. Cek Raden Mas Hanap Bumi ngaharewos ka sobatna. Ya nyatanya urang teh sain ukur kurang pinter dina nyamar jeung jangdan. Tapi oge kurang panjang akal. Urang turutan wae gerakanna. Harewos Raden Mas Luhur Langit. Jan, emangnya urang kudu miluan puputeran kawas budak bolon teu rupa kitu. Urang hantem we dah bebarengan. Ulah tanya jawab di dieu nu jelas sanajan kawas budak bolon. Tapi manehna leuwih panjang akal tibatan urang duaan. Hah? Nyawa bisa kitu. Geus kebejaan ulah tanya jawab di dieu. Ayeuna mah kudu rek milu puputeran di ditu. Lamun anjeun teu miluan anjeun bakal kaduhung sorangan. Rengse nyarita kitu Raden Mas Luhur Langit teh langsung ngolebat apal-apal manehna geus aya di satukangan Arya. Bari terus nyieun gerakan muter. Raden Mas Luhur Langit beuki ngadeukeutan ka Arya. Aki, ulah nyari jauh ka Aki sia. Hayo terus muter. Kuliah apal naon anu dirancanakeun ku anjeun. Cek Raden Mas Luhur Langit bari dua leungeunna nyekelan kana cangkeng Arya. Sirahna rada dilelepkeun tapi sukuna terus nuturkeun kana gerakan kolebatan Arya. Ya, kuliah apal ayeuna. Nyatana si Balaka Sadut teh bener geuning. Gerendeng Raden Mas Hanap Bumi sanggeusna rada lila mikir bari nitenan gerakan Arya jeung sobatna. Raden Mas Hanap Bumi gancang ngolebat, apal-apal manehna geus nangtung di satukangeun malaikat liang lahat. Bareng jeung eta tiarah peuntas Putri Sinting katempo ngolebat bari ngagero. Kuring oge miluan. Raden Mas Hanap Bumi rek nyegah tapi geus elat sabab Putri Sintingna geus kaburu aya di satukangeun dirina. Kawas Raden Mas Luhur Langit ka Arya, Putri Sinting oge gancang nyekelan cangkeng Raden Mas Hanap Bumi tiarah tukang. Urang kudu terus aya di satukangeunana meh maranehna duaan anu mancing tiarah hareup. Harewos Putri Sinting ka Raden Mas Hanap Bumi. Aduh kumaha ye ceh. Gerentes Raden Mas Hanap Bumi dina jero hatena jadi teu puguh rasa. Alamat urusan jeung si Nini itu tambah papaligut yeuh. Raden Mas Hanap Bumi ngareret ka arah Niluh Padmi anu harita masih diuk nyarande kana lamping batu cadas bodas. Bari panona terus merhatikeun ka maranehna. Gancang gerak awas serangan. Cek Putri Sinting bari narik cangkengna Raden Mas Hanap Bumi. Kegancangan Raden Mas Hanap Bumi ngolebat sabab harita ngadadak malaikat liang lahat teh malikeun badana bari ngusap beteungna. Keur mikiran naon sih? Telat saeutik oge urang teh bisa tiwas, ceuk Putri Sinting gegelendeng. Tiwas lah. Tapi ulah terus-terusan nyekelan cangkeng ka uya, tembal Raden Mas Hanap Bumi. Anjeun teh sieun si Nini itu timburu. Kuring jadi hayang nyaho kumaha lamun Nini timburu.
Putri Sinting ayeuna mah lain ukurnya kelan kana cangkengna Raden Mas Handap Bumi. Dua leungeunna teh kalakah jadi nangkep pageuh kana cangkengna si aki-aki beungeut mehong. Raden Mas Handap Bumi untuk geneng sorangan tapi manehna teu bisa kukumaha. Sabab harita malaikat leang lahat terus-terusan muterkeun badana bari ngusapan kitab hideungna. Daek teu daek Raden Mas Handap Bumi kudu terus-terusan ngolebat nuturkeun kana gerakanana malaikat leang lahat. Balangah saeutik bae manehna bisa cilaka kahantam ku kakuatan kitab warisan iblis. Dicaangan ku sinar bulan purnama anu moncorong ayeuna katempo jalma terus puputran dibarengan ku sora anu ngaguruh anu kaluar tina sajeroeun bajuna malaikat liang lahat. Sementara eta geusik jeung bebatuan katempo mawur ting glutuk tuluy para recah. Sabab kasapu ku hantaman galombang anu teu katempo nu kaluar tina kitab hideung. Kadung omonga geter teureun-eureun cai kadunga golak liar sarta muncrat ka ditu ka dieu. Niluh padmi utuk geneng sabab awakna ka awuran baek ku keusik anu mawur. Awakna terus-terusan nembragan lamping batu cadas di satu kangeunana. Dipentas ditu malah iblis rangkep jiwa geus hiber maceleng ka sapu 10 tumak jauhna. Malaikat liang lahat sorangan katempo mimiti ngarasa was-was. Manehna bingung, di hiji sisi manehna kudu waspada ka jawara brog malaikat jeung Raden Mas luhur langit anu aya di hareupeunana bari lalaunan ngadeuketan. Sedangkeun di sisi sejena manehna kudu merhatikeun ka Raden Mas Handap Bumi jeung Putri Sinting anu ngadodoho di satu kangeunana. Kumara beuki teu puguh rasa sawaktu Putri Sinting usil ngawurkeun keusik ka arah dirina. Bangsat, aing kudu gagancangan ngeureunan salah sahiji ti maranehna. Geuntes malaikat liang lahat. Kumara harita rutret nyetenan ka hareup jeung ka tukang. Ngadadak kumara teh ngarubah arah puteran badana. Anu tadina manehna teh muter ti belah kenca ka arah ka belah katuhu. Ayeuna mah ngadadak malik rubah ngabalik arah jadi ti belah katuhu heula muter ka belah kenca. Arya jeung Raden Mas luhur langit ngarenjak tapi maranehna gancang bisa ngatur arah kolebatanana nuturkeun gerakanana Kumara anu malik. Tapi teu kitu. Pikeun Raden Mas Handap Bumi sarta Putri Sinting, maranehna elat ngatur gerakan kolebatannana. Manehna sempat terus ngolebat ka belah katuhu atuh jadi amprok pahareup-hareup pisan jeung malaikat liang lahat anu ngarubah puteran awakna. Kumara gancang ngusap kitab hideung Raden Mas Handap Bumi jeung Putri Sinting atuh gancang dorongkeun dampal leungeunna. Sorang akuruh laun kadenge deui disusul ngabarasatna sinar koneng jeung angin tenggelan anu ngatius ngampar menitarik. But bray Raden Mas Handap Bumi oge Putri Sinting tenggelan maranehna buyar di tengah jalan. Tuluy saduana mecleng tarikat tukang ting gedebut lalabuh dina amparan keusik. Tina bahamna sewang-sewang angkat tempo ngucur getih seger. Dina kayan kitu hiji bayangan beureum ngolebat ke tengah-tengah kalangan kolebat cileug. Atuh Kumara reuas ka cida manehna malik ka jalma anu anyar datang kitu oge Raden Mas luhur langit jeung Arya Edan. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tubuh, di samping jangkung make kabaya beureum.
Lengan kencana ngelek boboko sedangkan lengan katuhun nyakelan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Deh, aduh mani teu kedah reuas kitu ye sadayana gida tos biasa ibi masok dongkap. Tandani eta teh wancina reureuh kidalangna. Deh. Waktosna se pamiarsanya mending ge ieu jarajan heula kolak ibi tah ngiderkeun kolak aya kolak walu, aya cangkaleng, aya kolak cau nya, kolak candil, kolak peuyeum, pokona mah komplit. Bubur kacang hejo ge jeung ketan hideung nyonong tah pamiarsa mangga tah. Asinan oge seger geura jarajan heula ieu. Sok saha mana bahagus mana ieu. Si kasep teh ati jati hanap. Sok ngaborongan eta teh resep. Deh. Mangga pemirsa bilih bade jarajan. Wah, pemirsanya. Aduh, kuno rojolna bisa duit atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Arya Edan si Jawara Bodog malaikat dina lalakon warisan iblis bagian ke-81. Sakurang teuneun nya neulem sieum gesan sampureun urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun urang sampur deing ke di bagian anu salajengna. Satajan aki amit mungkur sakedap bade ngabsen pamirsa sakolebat we ieu mah nya. Kanu perantos hadir nyaeta Kang Amin Aminuddin ti Garutna oge Kang Jenal Arif ti Cimahi, Kang Dani Sujata ti Bandung, Teteh Nur Aini Silvina Dewi ti Denpasar Bali atur nuhun parantos hadir terasnya. Kang Asep Saipullah ti PR Cimahi, Kang Ade Soekarna nya nu manco ti Cicadasna. Teh Suliani anu di Cianjur Mekah teh Kang Prabu Arjuna oge nya anu nyarangan aki ti Kapungkur ti Palihan Banjar. Kitu oge Kang Agus Sumantrina nu ti Garutna sarta Teh Linda Imut ti Bandungna, Teteh Tami Malihat ti Palihan Ciamis. Jawara Ngopdud bari malam mingguan sauna Kang Setia Budi teh ti Sumedang nya. Alhamdulillah pamirsa. Timnas nasional Indonesia, timnas urang nembayan tadi tabu 10 langkungnya rengse tanding ngalawan Bahrain. Aya dina kaunggulan 1-0 ku tajonganana Jang Ole anu mebas ka lebat gawang musuhnya gitu oge eta kenging umpan sae golosoran ti Jang sa Marcelino. Mugi-mugi we urang tiasa lolosnya ngalangkungan babaka 4 kitu sawios-wios tu penting mah urang tiasa lolos ka World Cup atana Piala Dunia. Insyaallah urang nobar engke masa sarengannya. Kang Tajudin Piji ti Sumedangna atur nuhun Kang Hen Philip Cicadas Cibirunya. Kang Daka Panyawangan amin atur nuhun pidoana kitu oge Kang Wawan Setiawan Kang Dedi Juhendi ti Garut. Oke Kang Asep Herman ti Bekasi amin atur nuhun pidoana. Abah Awang di Bogorna Kang Andri Juragan Senal ti Bogor. Oke Kang Wisnu Walyana ti Ciroyom sareng teh hilap ka Kang Rastim Hajim ti Karawang. Anu parantos ngintun eceng nya sabeungkeutan sauna kanggo ieu ki kanggo diurabnya gitu oge Kang Wisnu nya ti Ciroyom. Bahaji teh pangintennya atur nuhun. Pamirsa sadayana di mana bae ayana anu teu ka absen atuh teu sawios-wiosnya ada kumaha ngabsen ada teu katinggalnya ari henteu ngalangkungan pairan mah. Salam bae ka sadayana anu parantos hadir oge ka kulawarga masing-masing anu ngadepong mayunan HP ngadangukeun dongeng aki. Mugi sadayana waluya sarehat teu kirang naon lancar sagala rupi oge aya dina kabagjaan sareng kabarokahan amin. Sakitu nu kapihaturakeun amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.